Hatur nuhun tos klik video ye. Jeung tong hilap lamun anjeun tos nonton video ye tong hilap di subscribe, like, comment. Bagikeun kebaturan anjeun nu aya di lembur. Hatur nuhun, sampurasun orang Sunda. Aduh, kumaha sih malah pae. Eta si emang di mana kebeneran? Woi man, Jal. Mereka mana, Jal? arek ka imana Kang Dita ye. Tapi jatuh kuat. Hayang ki. Toilet di mananya? Naon? Toilet di mana? Tuh, tukangan musola, aya toilet. Oh, di dinya nyaman. Nyantos tuh, ija nitip sakedeung nyamannya. Sok jatuh na dinya. Berang-berang bisa samping, ciga aki-aki bengek wae. Kang, kurang teker muriangan Kang ya beneran. Ah, muriangan. Paling oge mana obat yang mikirkan awewe, jeung obat yang begadang. Akang tuh ningali, iya beneran Kang muriangna. Mana beneran muriangan? Panas geningan awak mana dit? Mangkana Kang, supaya iya panasna leungit kumacarana. Cager lah isukan ge. Parah si Akang mah, malah dibanjurnya urang teker muriangan. Man, si Dita gering tuh. Emang nya Kang? Uluna panas bener. Pas minta diubaran, nyangga lah kurang sebor. Man, mana main game wae? Tuh ditanyakan ku si Bella. Ah, nu bener gak? Tapi bohong. Man, nuhun ya. Nyajal sami-sami. Nyantos nyamannya. Ija bade ka bumina Dita heula. Oh, nyajal mangga enggak? Man, eta punten buahna man. Buset, buah-buahan yang di mana, Kang? Nu si Eman, kurang nilai yang batu. Boloho benarnya si Eman. Tapi si Eman ikhlas, Kang. Ikhlas lah, kan teu nyaweun. Kang, minta atuh hiji buahna, Kang. Colamitan oge nyaman gak? Si Akang merete urut digegel. Yang satu nun, Kang. Kasih dua. Nun, Kang lah. Waalaikumsalam Ijal. Dit, Nah, gering naon emang? gering muriangan Ijal gara-gara loba ting gadang. Aya naon Ijal ka dieu? Hayang ulin. Kebetulan ija libur gawe. Oh deui. Ija mau buahan ya, Ning Dita. Nuhun atuh nuhun. Nyantos satu Ijar. Urang kalebet, sabari ngaraosan ieu buah-buahana. Terus apa dit? Ditampinya buah-buahana. Ieu urang buka ye. Ya sadit mah. Gening batu, Gening batunya. Padahal aja tadi meser buah-buahan, Dit. Wah, jigana si Eman ngajalan Ijal ya. Naon? Si Eman?
Nya, tadi teh Ijal nitipkeun heula ke si Eman buah-buahana. Pas keur Ijal hayang ke toilet. Parah bener eta budak ngajailana Ijal. Kudu rada dihajar. Yang geus urang sampeurkeun ayeuna. Har, kan eta gegering. Henteu hayu bae. Urang ambek kieu carana mah. Yang geus tuh teh bawa ke resek teh. Ayo. Mampus ya. Ari mana kok naon sih? Kunaon? Buah-buahan Ijal make kudu dihilian jeung batu. Sarang ngahilian. Selain mana sahadaya tuh. Tuh tingali buah-buahan akan jadi batu. Lain urang lain. Tuh, saya tuh nu ngahiliana tuh. Oh, jadi maneh ga nu ngahilian buah-buahan Ijal teh jadi batu? Nah, jadi nyalakeun ka urang. Eta buktina maneh ngadahar buah-buahan. Maneh teh nyaman. Kang Dobleh tuh nu ngahilian pakai batu mah. Piamakeun pisannya Kang Dobleh. Abong-abong manehna preman. Mun aya manehna kurang jijak dah. Wani urang mah. Ngus kieu mah. Panaon teh hayang nyaho urang mah. Lamun aya manehna jijak ku aing. Henteu man. Kabeh oge salah maneh ieu mah. Salah urang. Tuh, ayo si Eman. Jadi tuh teh, makasih. Ari marane kah marangkat. Elehan pisan. Yo, bejakeun sekali deui Kakang Dobleh nya lamun amprok. Staka dieu teu sieun urang mah. Gelut-gelut sekalian jeung aing yo. Urang tuh mana ya? Ampun Kang. Sanyakeun aing. Henteu Kang, ampun. Ieu kabeh salah urang. Ya heula salah maneh. Lamun maneh bisa ngajaga amanat si Ijal, mah mungkin eta teh buah-buahan jadi batu. Nya Kang, maaf Kang, tadi emang nyawa HP, makanya teu nyaho akang nukeran buah-buahan jeung batu. Tah, bener kos gitu. Maneh nyakeun ka urang lain. Teuh, coba. Ampun Kang, ampun.